Pamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ke mana steam mayit di steam gila seuseul sakalian oh geus di steam lap make kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ke showroom siap kredit mayit gitu ya. Butuh ku kiai butuh mantap doakan ya para ulama para kiai para asatid sini paranjang ke Yuswan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya ngan untung we aya keneh benteng ya benteng ya benteng ya benteng keneh ya lamun eueuh santri besok embrak heula santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus. Komo ningali denah Indonesia, peta Indonesia, lautan dengan daratan masih kena luas lautan. Lamun ditamplokeun cai laut, leungit kabeh Indonesia, leungit hancur. Tapi kunaon teu bisa kaliguskeun ku Allah. Aya nu ngabentengan keneh di Indonesia. Saha? Iya di antara santri. Lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia? Tuh benteng orang tuh, para ulama, para santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha santri. Masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah, saha sepuh urang nu wiridan ti magrib ka isya iktikaf. Mencetan ramo na maca tasbih, nu nyepeng tasbih, maca hamdalah, maca zikir. Tuh masih kena jelema anu nyekal Quran, netep Quran bari dikaluarkeun suara qori maraca Quran. Lamun geus teu aya nu kararitu duh kaya Indonesia. Kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah. Logikana bae, pasirna kan ual poe disedotan di angkatan. Batuna digalian terus-terusan. Encan lumpur geus bararijil. Ulah pindo geus beak ta lumpur. Sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi tanah. Jeroanana ieu beuteungna tanah geus bararijil ka luhur, berarti kosong dihandap. Lama digebrakin ku Allah lep leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh. Apa nini siga nu ngarti di bawah ngaji. Heeh, balik we ti dieu kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang da saya pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha. Irama. Aing ge boga. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullah. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Berleutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Ai film teh jauh ti beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring berleutik sok lalajo. Roma Irama Satria bergitar. Naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh mun geus biji film na geus surak nu nongton teh Pak jeng 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 eta musik oma eta oma rek bijil gitu jeng 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 bijil kuda oma naik kuda sorana eta aing Astagfirullahaladzim. Ah bener dendam orang dia menit di dinding clear udah penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara naon eta suara Kang Haji Asep Mubarok
niru suara kuda mending ngeunah ngajawab nate ai di dieu sorana eta kuda kakara kayak jamaah wani nyebut kuda kan cirian Cibaduyut ku aing anas atuh teu ngeunah aing disebut kuda mah oma lupa tak kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya, insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Gogahna oma teta kerlumpat aya awewe nyebrang. Kau gak itu Rika? Rika Mumun. Oh Mumun, maaf aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma Maji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtungna muriang ngagebreg gitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul? Untuk tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara maca Quran, berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit, ulang jadi gadinya dinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa karen tenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram. Bang emok eta nu ngondang musibahnya. Hiji loba jelema geus poho ka Gusti diadana noyon bae jobluknya hareupeun TV terus pamajikan kasih toel Kang adan magrib karek adan tenang beat aing mah deugeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya itu rame Persib ya eleh wae biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit pusing ya Allah dar komat Kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling ge tiluan atuh jeung manehna jadi 4 meureunna Kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin si eta Kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan panggih deui